Alhamdulillah. Aduh, raoseun ieu teh anu dikenang ku masyarakat luas teh sapertos kieu. Duh, alhamdulillah ieu musola masih kene aktif dianggo nya. Nah, jadi kalau di kampung mah baraya di sini itu tuh papangge atau golodog ya, bisa juga dibilangnya Bang Barung. Itu kalau istilah Sunda, karena Sunda itu banyak. Kapalih dia teh upami amangan kapalih mana ti dia? Oh, lebat-lebat motor oge ka ditu. Dupi ngaos tetep dipangitanya di dia mah. Bari ka Serang, Pak? Oh, mohon. Akang teh maksud ka Serang. Oh, di palih dieu. Oh, mohon. Mun mangga wilujeng hatur nuhun.
Oh, mangga mangga. Oh, ang mah di dia linggih teh. Alhamdulillah. Aduh, raoseun ieu teh anu dikenang ku masyarakat luas teh sapertos kieu. Duh, alhamdulillah ieu musola masih kene aktif dianggo teh nya. Oh iya teh. Oh jantan ieu teh mas aya dangdosaneun kitu musola teh. Oh, mohon. Hatur nuhun abdi ngalajeng heula ka pali dia. Assalamualaikum. Mangga hatur nuhun pisan ya. Aduh masyaallah raoseun pali dia mah ya. Nah, jadi kalau di kampung mah baraya di sini itu tuh papangge atau golodok ya, bisa juga dibilangnya bang barung. Itu kalau istilah Sunda, karena Sunda itu banyak. Nah, kita lanjut ke sini baraya ya. Nah, ini di sini merupakan rumah yang paling ujung baraya ya. Rumah yang terakhir di sini. Ma, nuju naon? Tahu ya, amang nyanggakeun silaturahmi na, Mak. Teu ka mana-mana geuningan emak teh. Abdi teh teu ka mana-mana da teh laku barang tamu. Teu kumaha tos sepuh ongko teu raraosan ngomong. Bapak teh abdi jeung kontrol wae damel teh panyawatan jantung sareng lambung. Oh, emak teh panyawatna teh masyaallah. 15 kasih gaji pada Kontrol deui engke teh emak teh. Oh, pami di dieu teh kontrol teh ka mana emak teh bi? Karancamaya. Oh. Inep itu di. Di Rancamaya teh. Hayang we bapak teh artos apa teh sedaya teh paya bicara teh kami miskin. Ah, mak jami masami wae sadayana ge kan sing. Bapak aya ieu na. Eta si ibu bade ka mana ibu? Oh. Kita kan ngadong jami miskin. Penyambatan tanggal 15. Kada kontrol deui da kontrol sasi hati mah. Oh, unggah sasi kontrol teh ibu teh. Masalah upami di dieu teh linggih teh sareng saha? Nyalira. Oh, mama di ieu mah di Bumi Putra gitu. Upami mama di Tonggo Bumi teh. Oh. Abi mah amengan wae ibu ieu mah. Aprak-aprakan kieu. Amengan ieu mah. Terus nih kali teh. Ya mana-mana teh main ke sini mah. Iya. Nah, jadi baraya di sini itu seperti ini, ya, masya Allah. Jadi suasana keindahan alamnya di sini itu sangatlah beda.